lapar amat sih betul ya. Kayak kena gitu. Niku, Waalaikumsalam. tagar mak. Alhamdulillah, alamin. Aduh, Udah kemana ceng ya puting-puting tadi ya? gua ya perlu mak lah, saeutik mak. Perlu naon tuh? Nek barang injem tadi nama iya. Pinjam naon tuh? Lah tuh naon deui ya tuh jangan ka duit doang minjem. Pinjam duit. Yang naon tuh pinjam duit puting-puting. Lah tuh ai masalah nginjem duit mah ento peuting to beurang ya keperluan pugu ya wayah kuari. Kira-kira aya mak. Yang naon pinjam duit puting-puting. Biasana mah tilok pinjamkeun duit ti peuting. Lah tuh kumaha nek peuting ke nek beurang ke ieu keperluan kuari ieu ngadesak jasa. Jam meureun isuk nu dipake gitu. Jadi eueuh duit ieu kumaha tulungan heula. Aya saeutik mah. Tapi aya gede mah eueuh. Lah tak kudu gede mak ieu masalah 5 kantongan bibit be ieu. Aduh kapoe kan ieu nyaran duit ka deui ka dieu teu meuli bibit. Mah ieu isuk ieu. Wayahna be malah gede leutik ieu usahakeun be wayahna minta tulung. Emang bibitna sabaraha duit sakantongna? Aing ngadenge mah murah cenangan 90.000 gitu. Mun ai dikalikeun 5 kantong mah pan geus lumayan mah eta duitna. Mandak kira ada geudeur nyaran duitna ieu. Tuh aya ye duit mah. Sabaraha ayeuna mah? Tanya mah teh sabaraha meureun? Mahi tamual ieu nya. Asana ieu kurangna gede keneh amat mah ieu. Kamana ieu nya tambahna ieu. Aduh, ada bingung ya lah. Atuh kumaha aya nangeun sakitu mah bisa nangeun sakitu. Lah, atuh lajuna mama ini kumaha atuh ayana sakieu mah bisa ngusahakeun atuh ditarima bae mah ieu nya. Ieu mah mayarna mah tuh engke bae kena ngon panen bae. Jamun kuari mah eueuh. Kita mah kitu bae aja ieu mah jeung meuli bibit lah gitu. Jadi minta tulung lah nya. Atuh sameurangna be lah jaya nangeun sakitu na kumaha tuh. Atuh malah ditampi ieu nya. Sing ikhlas ya ngagantian engke panen. Ngomong-ngomong ieu mie hae keneh teu nya lapar amat ti beuteung yo. Aduh, ngarembek ya beuteung ya. Ya mihna ge geus seep, Ceng. Geus peuting jana geus tutup lah. Lalawara amat ieu dagang anu meuli ge pan kieu ieu. Eueuh ieu. Dagang kos lalagaan amat. Batur ge hayang laku ieu mah kalah geus dagang. Mau cari tanah sih ieu. Aduh kumaha Ceng jana sarare meureun yang mihna geus seep nya. Nangguan mie bae, nangguan ieu. Tunggu saya pada sare lah. Mas atuh malah ya mie eueuh, tadi mah ya hayang mie beuteung lapar kieu ieu. Aduh, moal bisa sare ya peuting. Nama beli mie kitu. Mamanya. Ya atur nuhun ya. Pinjaman duit teh ya. Tuh. Dasar tukang tanya hopi duit dan wayah kuari geus beak beuteung pak kuati lapar kieu. Aduh, dasar tukang ampun berat tanya artikeun ieu beuteung aing lapar.